Jat, kenal Jat? Gimana Dul? Ah, di pengajian. Ngaji, mana ngaji? Dorok, bicara dah. Iya orang teh katitipan surat tuh si Usman kita kasih pengkomkeun. Surat naon po? Ini surat. Paham ieu mah. Anjing ulang heureyan we na mah. Ulah ieu teh ulah kasih ingkomkeun ieu keur singkom. Emang kasahakeun? Sawe ka kasih onah. Arek mau kasih onahkeun. Oh, heeh, bener. Bang Jailan si Usman. Bener ya, bener. Iya tuh bikin Ari si Onahna di mana tuh? buka apa? Tadi ngaji teh sana. Oh, kurti luar teh ngaji teh. Ya apa orang tangan isi irawe di dekeun mah. Aya tuh. Iya. Sedih. Nah, kenal nah. Ucangan. Jangan dari tengah ngaji. Oh, sia tarang ngaji ona. Sia geus sarua tarang ngaji. Geuleuh lah, mana oge tarang ngaji. Sakali. Mentong julid. Sok dul pikeun dul. Naon? Kieu ya. Tadi anu titipkeun surat gitu. Surat tisaha. Ah, aya we. Aya. Lah, ieu mah calat sedikan tisaha nu sabenerna. Aya engke we baca di dinya aku udah aya terdapat nama seseorang. Onah cenah pokona gitu. Ya, ieu suratna ya. Ya udah Balik balik. dibaca, kalau dibaca. Kayak di jero, kayak di. Kamarana maneh. Dahar lapar. Mau nge nunggu bang mana? Isi kasus. Dibaca tapi bisa aya emah udah. Mualah aman geus pareurem. Astagfirullahaladzim. Si Usman ka mana? Geus 3 tahun urang nuan can datang-datang ka sararang ke suku dah. Ih anjing. Enggak sih, ngkom itu teh geus aya di ditu. Ya mah kudu sing seungit ya mah ketemu di si ngkom mah kudu Luis buuk teh. Keun ah. Nah, geus ganteng mah tinggal ka ditu sampeurkeun. Tah, juga nama eta tina suara suku nama. Neng tos laminya nungguan di dia. Gusti abdi tos 3 tahun mah nungguan AA di dieu. Geuning teh dongkap-dongkap. Nya. Tos di mana tuh? Tos eta ngalaparab abi teh nu mete. Tos ngariteulah ka ditu tuh ka Cijengjing mete. Gusti, nu tebih. Karumun ya kot bitis kot engklok sebelah. Neng, yo salah calik di dinya. Mangga. Bebal. Biasalah. Biasalah. Non mana jadi di dia ona. Ongko maneh anu mere surat ka urang. Iraha mere surat ka maneh. Basa balik ngaji da si Abdul jeung si Ojat anu mikeunna. Jeung si Abdul salah mikeun surat ieu mah. Emang tadi rek ka saha? Tadi nanti orang teh erek kasih engkom surat teh. Anas urang di gunung bari mama wasuluh. Anas ka dieu kelas si ona. Kalau urang geus 3 tahun nuan maneh di dieu naon salah sasaran atuh. Ya, tarudat aing rabusing rek balik lah ayeuna mah. Jor. Jelas ngomongna. Bitis kot engklok sebelah. Kiat. Iya kalau kepanjangan berbicaranya kenapa? Kasih engkel anjing. Salah anjing kikiton wae. Ngomong lah ka dia tuh langsung tunggu. Enggak. Anjing. Abis uang lo kudu kumaha tuh. Telah murintil dah. Bari perem. Bagus tadi gerak.
Neng tos laminya di dia. Hiji, 2, 3. Sok, bagian deh. Nya bayar tuh behind the scanner tapi kita nggak pernah bikin. 1, 2, 3.